Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aya jelema nu tadi dicaritakeun buta mata ieu tapi mata kolbuna masyaallah caak nyana pas maghrib keluar ti imah. Begitu keluar ditanya ku pamajikanna dek ka mana, nah du buta tapi boga pamajikan berarti laku. Si ieu mah kasep teu laku, can boga pamajikan di pasar geuna hese berarti kan mata hatena berat awewe ge rembungan ditanya ka mana masjid naon berjamaah lah kak hiji marada hujan bae ngecrek nomor kedua poek nomor katilu kakakan buta geus teh kudu ka masjid. Ngalangan di akhirat mah teh bisa kitu buta-buta gengke bakal ditanya geus geura ka imah ka ditu pamajikan mah pokona idinan mah budak berjamaah lain kitu cak pamajikan akan kula karunya ai kula nungtun ka masjid kan kula mah awewe ari henteu ditungtun pan ieu kumaha lamun ti soedat geus doakeun we berangkat beta buta ge ka masjid hayang berjamaah kabita ku ganjaran berjamaah mas barang tengah perjalanan antara imah jeung masjid kira-kira 200 meter ka masjid teh ti soledat ngaguli kedeprok atuh kaloto akhirna kan aya jelema tah waduh di soledatnya aduh imah kalotor balik bae nya teu naon atuh ditungtun dibawa ka imah kebangi jeung pamajikanna tuh kan tadi ge ulah ka masjid kadenge ku ceuli ulah ka masjid buta-buta ka masjid geus di imah bae tah eta tah nasehat pamajikan jeung kahayang salaki sebenarnya bagusan mana sih eta? Salaki. Rada lempeng gitu jelema kos ge. Salaki sakitu buta hayang ka masjid pamajikan makan ngalarang ulah laka bener ge karunya tapi kan ngahalangan ganjaran. Loba tah awewe nu kitu teh. Aya salakina boga duit 10 juta keluarkan jang masjid bayi lah 9 juta kajian 1 juta malah di jang imah tangga begitu dek dibawa kajian ku pemajikan akar dek mana masjid nek naon tuh ya 9 juta dek di masjid kan kabeh nama 10 juta ka pikir ka ku otak ka cak ya mah teu boga anak pemajikan meureunanan teu kira-kira atuh ulah 10 juta ulah 9 juta ka masjid jang urang 1 juta teu boga pikiran hebat apa pemajikan nganasehatannya karena rakata eta urang kedung putat beres awewe kos kitu teh ye kuduna mah lain kitu kan awewe mah kak eta 9 juta ke mana kan ke masjid aya 1 juta jang di imah masyaallah kagok amat kak kabehkeun ke masjid geus anak mah ulah dipikiran teu beres pemajikan. Nah, eta kan jak salakina teh 9 juta kan kajang ka sorga, engke kan lamun ka sorga mah urang kabehan. Lah, ka sorga mangel keneh. Ieu bae kepentingan rumah tangga. Sabarat teh nu kudu ka masjid. Enggeus ka masjid kan 1 juta nu 9 juta di imah tuh. Pabelit pamajikan. Entak lamun sedekah ulah kanyawan ku pamajikan. Ulah kanyawan eta kitu bae tah awewe mah tah. Lain di dia lain di itu di pasar kemis di bagian pondok eta kari itu tah di dia lebih parah tah
pemikiran orang ke mana, pemikiran ke mana, kanyahoan kan ku Gusti Allah, loyogna ke mana na. Ya Allah ya Rabb. Nah balikan deui kana buta geus Kak, ulah ka masjid. Ke dieu bae. Salakina ganti baju, salat di dinya, nurut ke pemajikan. Tapi begitu jam 7 lewat seperempat kadenge suara azan di masjid, nyana keluar deui deuk berjamaah isya. Kalau terang keluar, cek pemajikan ke mana deh Kak? Berjamaah ke masjid, masya Allah. Tadi ge gaguling, hidup ke masjid kene tuh, dulu hujan kene. Kajen lah kabita ku ganjaran anak, kabita ku ganjaran ge lamun normal pan ka mah teu bisa neuleuh. Kajen lah, jadi aya Allah ya nunudukeun, beuh, kus nu wau bae ka Allah. Majikan mah kos kitu majikan. Keluar jana tiba. Begitu keluar ngalengkah itu menang 100 meter di Soledad deui ngaguling bak masya Allah ceknya ayalah nulungan dituntun ku eta jelema ka masjid salatlah nyana bari dibersihan takulalaki teh tah ku nungtun bersihan ke masjid berjamaah mantas berjamaah eta ditungguan tak kunu tadi masya Allah akhirnya dituntun terus datanglah ka imah balik berjamaah pamajikanana nanya deka ente ngaguling pugu ngaguling jakian itu Soledad. Ayo nunulungan tah, jelema aya kene coba teh cenah bere-bere cai. Begitu pemajikanna keluar aya kene, ka dieu calik dinya. Diu dihareup bere cai. Ditanya diuk nu buta jeung nu nungtun ditanya ku pemajikanana. Kakak tadi gaguling di mana? Eta urut keur magrib ngaguling teh. Aju aya nunulungan, ieu nunulunganna tah nunungtun. Ditanya ku nu buta, "Ceng, ai aceng si saha? Peduli amat make ijeng nungtun bapa ka masjid make ngabersihan baju bapa segala rupa." Haju ditungguan deui man teh salat teh. Ditungguan ditungtun dibawa ka imah ieu ku hebat amat peduli amat ai aceng saha cenah hampura kula tadi dah moal bebeja tapi kula dek bebeja bae saha ceng ieu kula setan hah sa kula setan lain jelema lain kok setan sih bisa nungtun ka masjid heran ndek ke jelema nu nungtun ka masjid mah kok setan pancen setan mangalarang salat ngalarang berjamaah kok ieu bisa nungtun haju nungguan pan setan be lamun hayang nyaho nu mantak kula nungtun haju nungtun mawa balik nyalametkeun beusi ngaguling deui lantaran lamun ti Soledad ngaguling deui eueuh nu nyaho kan kabehan emang kunaon begitu maneh ngaguling nu pertama teh nu teu jadi berjamaah teh ear di langit malaikat mang mentakeun hampura ka maneh di samping mang mentakeun hampura ka maneh mang mentakeun hampura ka sekeliling nu aya di sekitar masjid kaditu 45 kaler 45 kidul 45 kulon 45 masya Allah ku gara-gara ngaguling sanajan teu jadi berjamaahna eta jelema sekitar masjid teh dihampura dosana kan lamun dihampura dosa aing nu kawalahan ku sabab sakitu beusi ngaguling deui daripada nyana ti Soledad kadua kali haju dihampura kabeh aing nang hese capek mending dituntun ku aing masya Allah orenganan nu sok nungtun teh kadang-kadang mah setan kula ge meureun babarengan sa mobil bisa jeung setan sebenarnya
Tuh siapa sok ajuneuleuh kitu. Tah eta setan teh kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Maknana berarti lain sambarangan. Jelema berjamaah teh ya, lain bae nyana nu meunang ganjaran. Sekitar masjid aya pangampura Allah. Komo lamun datang kasih soledat model tadi. Ahli Allah zikir, zikir ahli Allah. Kiai zikir tengah beting. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Manteng hatena ka Allah. Eta lainnya na bae eta nu meunang ganjaran jeung meunang pangampura. 40 imah kaler kidul wetan kulon eta teh dihampura dosa. Ku gara-gara kiai anu manteng ka Allah maca la ilaha illallah. Nu mantak biasana deket imah kiai mah tirok zalalikir. Tirok salat. Geus bae lah jak kiai ge salat, kiai ge zikir geus aing mah geus pokona mah efek di kiai bae geus pokona mah. Nah eta teh keistimewaan seorang manusia ahli Allah. Datang ka setan ge khawatireun. Setan khawatireun lantaran lamun ieu ngaguling deui, waduh kabeh bakal menang hampura. Jadi berjamaah teh lain lalagaan, gede jasa ganjarana. Kulantaran gede ganjarana sangheuk jasa berjamaah. Ayat tatangga masjid nu tilok ka masjid hingga ku tilok-tilokna ka masjid teu nyahueun tihang masjid. Lain di dieu lain ulah sok ngasinggung ulah. Pasar Kemis pondok. Datang ka teu nyahueun karpet masjid, masjid acan. Eta aya jelema deket masjid seperti kos kitu. Kajen teh heulana. Nah ieu mah gede jasa ganjaranna nu buta modal tadi. Ai jelema caang mata hatena sanajan ieu na poek kana agama teh luhur bae himahna. Kos di zaman Kangjeng aya jelema nu buta bebeja ka Kangjeng tuan. Abi iraha deuk diajak perang. Jeuh. Cak Kangjeng Nabi itu siapa buta deuk daun perang. Teu kula mah ajak bae perang. Cak Kangjeng Nabi aya perang teh kan ngalawan musuh. Kumaha kalihayanana bisa lihai pedang atau make pedang, lihai panah atau panah. Tak iya kan perang mah ngamaehan musuh. Ai siapa buta deuk kumaha? Kula mah ajak bae jaknya na perang. Kangjeng ulah buta-buta. Nyana ceurik, masyaallah. Jaknya emang ai buta kahayang kula. Pan kula ge teh hayang buta. Ieu bahkan kehendak Allah. Ketika kula neuk kaluhurkeun agama melalui perang kunaon teu meunang, isukna ceurik 2 poe bebe jadi ka Kangjeng Tuhan iraha perang. Ai kitu deuk naon? Kula ajak. Cak Kangjeng Nabi buta-buta perang atuh da kumaha nangis musuhna bisa-bisa paeh di tempat perang. Kajeun caknya. Tapi lain masalah kajeun cak Kangjeng deuk kumaha engke. Aing adon micin nyawa majang naon. Kula mah ajak bae perang resep jasa kaganjaran perang. Masya Allah. Buta matana, mata hatena caang ka perang-perang hayang. Geus datang ka mana urang nu bata urang caang hayang ngaluhurkeun agama Allah. Melalui perang lain usibna ku lima perang deuk nanaonan di perang. Melalui pembangunan masjid beta caangkeun mata hate urang. Kadang-kadang mata ieu caang mata hate teu caang. Katilu kali bebeja ka Kangjeng iraha perang. Ih, maneh buta nanyakeun perang di perang deui. Kula mah ajak bae. Ai fungsi maneh naon atuh? Fungsi kula sanajan teu bisa neuleuh, teu bisa nyekel pedang, deuk ngababetkeun pedang ka musuh. Kula tapi nyekelan bendera mah bisa. Geus ku ayana sakitu kula izinan jang nyekelan bendera bae kula. Atuh nyekelan bendera teh Tuan caknya ieu. Lamun bendera dicekelan ku kula pasti musuh sarieun. Sebab kula mah kan moal robah. Kula mah mun nyekelan bendera kan moal robah jeung moal lumpat.
jatuh nyaho eta musuh eta lain geus berarti kan kula teu robah teh musuh pasti sieun lantaran eta jelema teu robah-robah berarti hebat bener oge cak Kangjeng ieu tah aya pemikiran gadinya kulantaran 3 kali minta izin Gusti Kangjeng Rasul ka Gusti Allah aya hamba Gusti buta tenang Gusti hayang milu perang ngaluhurkeun agama Gusti ajak cek Gusti Allah diajak bener fungsina nyekelan bendera nya nama bendera dicekelan bagi bener tak susah ini nu mantap kamari salah tah nu nyekelan bendera Jokowi aturan mah nu buta menang ge lamun nu buta mah kuari mapan kemenangan di atas kekalahan wallahu alam tapi saha nu menangna urang mah teu jaho buat teuing Prabowo buat teuing Jokowi urusan di luhur teh mah pelaksanaan nyolok mah urang mah geus unggal peuting ka pamajikan eta mah nyolok eta teh lain deui tuh sia mah ai batur boga mah masalah batur boga nyolok naon nyolok kebo nya wallahu alam urusan nu di luhur teh mah elit politik keur ngadu pemenangna apakah Jokowi pemenangna apa Prabowo sarua nu bakal jadi presiden mimpin negara salah sahiji di antara dua urang mah balik DB ka urang asalna dagang jengkol bae ku sebab Jokowi menang moal dihuapan Jokowi malah diperet buat tenaga urang punyana jeung pajak-pajakna Prabowo menang wallahu a'lam hanya orang teangan sakadar minta kejujuran jeung keadilan bae ku bahasa mestina urang sebagai rakyat di luhur ngamain kena seperti kos kitu nyanggakeun sadaya-daya hitung-hitungan aslina mengke dihareupeun Allah di Rabbul Jalil mana nu bener mana nu salah mana nu jujur mana nu adil mana nu curang engke dihareupeun Allah urang mah dharma manusia nu hina nu dhaif nu laib sakieu ayana nah begitu diizinan nyana milu perang atau bener musuh sarieun ngan sarieun ge kan dideulekeun bae ku musuh isin jeung banyak kelan bendera teu robah-robah hebat amat sih dideketan barang dideketan orang yang buta sia acak musuh langsung ditebas cek sakawal mah ti kajauhan make panah cep nyana begitu kena panah seserian alhamdulillah ajakin alhamdulillah kadenge ku kabehan maca alhamdulillah sahabat kayak gideg Kangjeng langsung ningali ka luhur ieu maot Kangjeng ningali ka luhur ya Allah ya Rabb cak Kangjeng kadeleuna di alam dunia nu buta maot kena pedang atawa kena panah ternyata rohna geus aya di Jandatun Naim geus aya di surga eta lah jelema ngaluhurkeun agama Allah nu mantak salila hirup sabisa urang ngaluhurkeun agama Allah urang boga ilmu pasantren ngan datang ka ngeja dong pagahkeun demi agungna agama demi luhurna agama pagahkeun ngeja urang teh bisa amil jurumiyah pagahkeun urang bisa alfiah johar makrun pagahkeun urang teh bisa fikih fatul muin tafsir pagahkeun urang kuari bisa mah bisa ngan eueuh nu datangna naon atuh masjid urusan ya Allah ya Rabbi